Karena ada bener-bener kebagian gitu. Buru atuh menelina. Sok-sok. Kasep anu batu. Diga jangkrik kalung aja diga jangkrik kalung. Jika Ustad Obil. Diga jangkrik kalung. Hah? Diga jangkrik kalung. Jangkrik kalung? Iya. Kapan? Obil ke jika gitu. Henteu. Heeh. Deuleu tuh karpi lain. Oh ngan sabeula. Sabelah. Ngan sabeula. Pan sabelah ge buntung sih teh. Leungeun dalang lagu sih teh. Oh bener. Heeh. Ada atuh. Reur. Alah. Heeh. Kade ulah nepi ka teh dikenangan era rupa hajat. Heeh. Wah dikenangan ayeuna. Kenangan dewek Sok lagu naon kumaha? Sok atuh aya yang dikenangan mah. Kenangan tepak kalera nih. Anu aya belakukan nih. Hah? Contohna heula tuh. Kita. Kumaha tah? Bangpak, tulak banting guys. Maju. Mundur. Jaipong. Blekuk. Anu kitu nih. Oh, lu kitu. Aing mah aya blekuk pokona mah. Oh, da kudu pugu selalu pake atuh Kang. Kudu puguh naon sih teh? Heuda ayeuna mah tuh teu bayar mah teu usul teu bayar mah tuh. Hayang dibayarnya. Nanya atuh belekukna pang-pangna mah Sabaraha aya blekuk? 100.000 sabelekuk. Asa kitu? Nya sakitu 100.000 sabelekuk. Lamun 2 kitu? 200, Lamun 3 kitu? 300. Lamun kitu ngerecek? Tergantung ngarecekna we eta mah. Tergantung selera nya. Nya. Begitu. Sok. Pang nama ulah kapangi kudu kolot. Jempe we heulana. Nya. Nah, kasar. Jadi ulah nepi ka urang Cibaduyut ngontrol ka itu. Alah. Gitu. Ka mana Kang maksudna teh? Nya ka maneh. Hayang kena YouTube ya asup ye. Heeh. Palabaetana ugu Cibaduyut tah. Meuli aing 500.000 lah. Aduh 5 belekuk berarti. 5 belekuk. 5 belekuk. Ke lamun ngeunat tuluykeun duit mah paneuri. Nya. Oke, siap. Heeh, da kitu da. Ya, sok nya. Sok atuh Abelin kayaknya. Yo. 5 belakukeun can. 5 belakukeun tapi mun ngeunat tuluykeun. Tulak bantingkeun. Maju ta maju. Mundur. Jaipong. Hiji, 2, 3, 4, 5. Gus. Woi. Gus. Palima belekuk Gus, Woi. Gus ya gelo. Palima belekuk. Si goblok. Naon makin nyarekan. Kalakah eureun si teh. Apa 5 belekuk? Iya hayo buru. 5 belekuk 500-eun. Aduh aing. Naon deui atuh? Aing mah duh can beuneukan mah marasna duh ampun. Apa 5 belekuk beli loge atuh 500-eun. Apaan cek dewek teh mang oleh lamun Ya. ngeunah tuluykeun duit mah paneuri. Amung sok bohong akang mah. Bohong keneh maneh tara mayar ka aing si teh. Kapangi. Tong dibejakeun nu kituna. Nah, si teh. Geus atuh borong ah. Di borong sabaraha kayaknya. Borong dewek 10 jutaan. Sabaraha belekuk tah? 100 belekuk. 100 belekuk. Nya. Anjir loba teuing lu nya. Keun bae atuh. Bae lah. Keun bae. Aya bahan balik ngeronang ke Bandung aing ieu. Heeh. Aya tapi keun kan 100. Nginjem gerobak naik orang dia bisi ngeronang balik. Agak boleh. 100 belekuk ah. Soknya. Tulak bantingkeun. Maju. Mundur. Jaipong. Hiji itu mulai. 2, 3, 4, 5. Genep. Pakai gaya atuh. Aduh. Alah. 7. Pengeting yang kuas gitu dah. Pasti. Ari kadu batur mah. Syukurna heula ranteng nih. Kan kau batur.
Anjir. Ya sesana lo bakene. Hah? Sesana lo bakene. Bikin kan ngorak itu. Mulai erek sesa. Aya bahan pas saya jadi anak. Heeh, aya bahan pas jeung Sandra. Ada usaha ya nama lainnya. Katakan sesa teh aduh. Bisi badoyut jeung ngigireun imah Sandra tah bijaan. Dia curhat. Aduh, kaki gitu. Asli teh. Teu. Teu bohong gitu maksudnya. Ah teu bohong. Prung ah. Naon Laguan ah. prung tuh? Laguan kayaknya. Sok kayaknya. Ajarkeun teh cenah diomongkeun di panggung cenah bos. Wah, mau diomong-omong teh buka ka Bogor di Cibadoyut. Gitu weh. Hah. Baron pun sadayana ya. Kaul kenyakan kan kudu sipita. Para. Soloyong. Kumandua ngedakeun dulungan gerentas hate ngaboga cita-cita laksana maksud Sesar tadi itu. Kunaon? Memuncangan kena batu dulu. Ah, eta tuh. hati rambut